Candila ieu aya kajadian seperti kieu Ki Dulur. Aya saurang supir truk anu meunang tugas dimenta nganterkeun lele di hiji daerah ka daerah anu sejen. Tah si eta supir teh jalan kitu nya ti daerah asal ka daerah tujuan. Tapi sing horeng di tengah jalan manehna teh kamusibatan. Truk anu kumanehna disupiran teh ngadon dijungkel ka sawah. Nya tijungkelna eta truk ka sawah teh berarti kan ngabalukarkeun lelena teh pada budal kitu nya ka sawah. Tak beneran di daerah eta teh kan loba jelema anu naringali. Kumaha tah cek Ki Dulur, baris narulungan moal lain narulungan, tapi nu aya kalah ka ngajarah maling karena eta lele anu bahe ka sawah. Nya si supir kitu disangharepkeun kana kayaan siga kitu teu bisa nanaon ngan bati ngaharup we bari ceurik. Tah ari kondisi siga kieu teh mun cek Ki Dulur kira-kira nya di nagara urang ngarupakeun fenomena atawa henteu nya kumaha tah?